tenganan materi ada tekuat kelak-kelak-kelak ya. Mak, launan Astagfirullahaladzim. Aduh, Allahu Akbar ya Allah. Gusti nu agung aduh. Ya Allah, tenganan. Ieu rada bare dia maya asana maya. Ini eta mah ini ganjan pisan. Kena eta tangkap cucu-cucukan. Duh, Gusti nu agung. Jadi ayat pita masih ayah mak, ayah mah geus canggih tah, pakai salon. Iya teh. Oh pakai HP. Di mama geuning eueuh di lembur mah. Mah joget ah. Coba kita musik ah. Oh coba kumaha carana ya. Mah terkuat ah. Di saan Hai sayangku, ini aku cantik, sebagai bidadari, mengagumi hatimu. Semangat pintar. Melakukan Goyangan coba. Goyangan coba kita gue kebanjiran. Dengan hari itu teh ka mana sih tadi teh si EM. Ari si EM ka mana geus burit manten cenah arek ka salon. Mun can datang keneh bae Gusti dengan datang keneh bae besi tutup manten urang teh ka salon Egi Gunadi kieu teh. Da urut langganan mah baheula tapi alus pisan salon eta teh baheula mah menikmat geulis teh ka salon eta teh. Ayeuna teh cenah ngadenge-denge teh ku anakna aranna teh Egi Gunadi hayang panggih mah oge jeung anakna. Can panggih tapi menikmat lila-lila teuing kieu teh meuni nggak suka di kolong kitu baheula nyumput ka kolong. Di kolong mah ini mana sih ini. Astagfirullahaladzim. Dengan menilai lapisan nikmat geus kesel, mending geus sabar hayang panggih jeung Egi Gunadi ngadenge teh cenah mainna ini alus teh ih dengan langganan emak baheula indungna. Dengan lila dengan kamana geus sabar bari jeung ya Allah bakal teh capek leumpang teh jauh di lembur ka kota teh heuda kumaha darana ge teu boga kendaraan urang mah balangsa. Ya Allah dan bae saking kohe nyenakeun incu tapi nan ikhlas mama ikhlas mama ke incu. Mak, ayo. Saking kohe nyenakeun incu tapi nan ikhlas mama ikhlas mama ke incu. Pengenan incu mah geus datang meni geulis meni lila manungguan wae hayu geus burit mending geus teu sabar hayang pagi jeung Egi Gunadi eta teh alus pisan ieu langganan emak baheula indungna keur ngora keneh hayang panggih jeung indungna cenah ayeuna teh ku anakna cenah ge mah hayang panggih emak teh geus teu sabar ka urang teh ka ditu jalanna teh tuh lempeng heula ke mengkol ka sawah ka ditu da mah inget keneh mah kitu meng ka ditu tuh jalanna teh tuh mengkol ka sawah katulah aya jalan di hareup urang mah jalan heula ka ditu. Di Cikampek Pusaka ada lemburna teh mun teu salah mah di deket alam hijau eta teh. Nya rada jauh kene sih lumayan. Nya wayahna we nya. Heeh. Dengan materi rada tekuat kelak-kelak launan ya. Mak, launan Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar ya Allah. Gusti nu agung aduh. Ya Allah, tenganan. Ieu rada bare dia maya asana maya. Ini eta mah ini ganjan pisan. Kena eta tangkap cucu-cucukan. Janji we lah. Buru-buru tepi lah. Sabar ka deui tah. Ayeuna ieu tah. Nya wayahna we dah lila ulah sampai ulah kapeutingan makana hang guru-guru oge mah teh lain teu naon tadi jalanan tak waur eta galengan neng da wayahna we urang abrak-abrakan di sawah da jauh kene da urang teh ka kota
kan di jalan atau bisa ngomong eta aya orang lain urang mah teh make kapohoan tadi teh sendal emak anu hejo jeung koneng sisirangan ka mana mah tinggalin kayak makanin jauh kene urang teh ieu teh lamun teu mikiran maneh mah hayang nyenangkeun maneh geus saroream ah nya wayahna we nya heeh wayahna di jalan dieu ye ada ceklan emak kita ada salah-salah gimana nih bager-bager teh ka emak kamari oge menggulikeun martabak telur ka emak ih ini bager banget ya Allah alhamdulillah boga calon teh heeh wayahna we ke heeh teh nganan teh tah ayeuna mamanya teh supaya deui ngajak aprak-aprakan teh naon atuh urang ka salon Egi Gunadi di Permak di Permak biar supaya untuk dibogoheun teh salah-salah gimana teh eueuh hayang nu terbaik mah teh geus nepi ka jalan terek gedeung deui tah ieu nu aranna Desa Kamoji sampai pusaka teh ieu urut mah baheula keur ngora mah di dieu dina di dieu we keur ngora mah baheula keur can rame kieu baheula mah ayeuna mah geus aral bus ayeuna mah beda jeung baheula mah ieu teh jalan teh anu kene can di aspal pos ieu baheula mah dia minta salah mah jalan aja. Oh iya kan dia bener. Rasaan oh bener kan dia bener kan dia. Ingat kene rasaan mah da inget kene. Oh da si Mun tadi dia rasaan mah da. Si Mun teh salon Mun rasaan mah baheula teh. Baheula ayeuna mah geus ganti Egi Gunadi ayeuna mah. Baheula mah Mun indungna teh baheula mah. Babaturan eta teh Mun teh CS emak baheula mah keur ngora sok laju jaipongan aja golek baheula mah ngampar. Duh mah mending rada mogok rasaan teh ieu. Rada ceklanya. Kayak gedeung deui tuh kayak tadi tuh teh mengkol aya gang leutik rasaan mah da. Duh karasa mah ieu. Bayangna mah rada karasa mah ieu. Dengan baheula dengan meni asak geus mogok rasaan teh. Lagah rasa gedeung-gedeung. Allah. Duh ayo. Meni asak geus mogok pisan. Arana ge geus koplok, geus kolot, heueuh. Dengan nya Allah. Kan di ditu gangna teh ku saeutik deui rasaan mah beh ditu tuh kela. Di ditu teh baheula mah ieu teh gang naon teh disebutna teh baheula mah gang cendol naon baheula mah di dieu teh aya da sebut baheula mangan eueuh ieu mah ieu ketejalan keur tanuh keneh. Baheula mah kala aduh. Tah ieu neng heueuh baheula mah can di pageran da ieu mah geus di pageran. Ieu gangna, heueuh bener ieu gangna inget keneh baheula mah jalanna ge can kos ieu. Saeutik deui tuh rasaan mak itu geus katempuan tuh. Da ceuk si Mun teh harita teh anakna teh Egi Gunadi dah salona teh. Itulah itu baca neng, da mah teu pati bisa maca. Bener teh eta neng? Heuh nya ieu nya Egi heueuh bener ieu. Heueuh beneran ieu. Ayo mah bari istirahat ieu mending geus mogok ya Allah Gusti nu agung. Heueuh iya tuh aya paket rias panganten da mage bari jeung bodong-bodong ge sakola baheula kelas 2 da. Heeh. Komplit geuninganan eta. Itu aya paket-paket nanya. Heeh tah. Aya paket naon wae ieu teh? Air cuting, cerembat, air mak, air kopi. Air kopi deh. Heuh bener hayu. Aya eueuh jelema nanya hayu. Aduh. Tah ini kita ieu neng. Heeh ngan baheula mah cetna teh warna hejo. Baheula mah can alus kieu ayeuna mah geus alus. Aya eueuh nya si Mun. Aduh. Coba ayo ka dieu nengkel ke deh. Assalamualaikum. Aya teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bener salona Egi Gunadi sanes. Mun masaha? Abi Mimin. Ieu teh baheula mah ceuk Mun, babaturan Mimin. Oh banyak bari nyalon ieu budak. Mana? Bias kalebet. Bias. Mun ayeuna ieu. Dia kagawa mah suka namanya. Ayeuna nuju keluar. Oh nuju keluar ieu mah yang panggih bubu. Kayak pada Aran saha? Sika anak emak nu baheula. Anak emak ge baheula aranna si Fitra. Neng saha? Fitri. Fitri. Sarua sia. Sarua lintuna sarua, sabina sarua sia. Mana lintuna sok-sok disebut. Emak boga obat langsing. Naon, Mas?
arana teh nya ke urang heula nya mah diuknya ka jelema yuk ngalewatan sawah ngalewatan sawah mah tadi raga gitu polesnya itu tuh meni nyeri Mulai karunya. yuk arana lagi di lembur ieu teh perjalanan aya 2 jam mah leumpang nya nengnya urang nya wajib nih karunya ieu mah ya Allah mah kajen di video banyak kumaha tuh da arena mama jelema balaksa kan jelema Gojek, Mak. uga teu boga duit keur ngojek ka bubuhan urang mah keur ngomong kasih mun ieu mah gratis saya ngageliskeun anak bubuhan we Pak Virus ya. Coba kita calon anak mah sama dia ge mamawakeun martabak. Madiuk di dieu nya. Ya, Mak, sok calik, Mak. Cumanya secara di mah urang ih mah teh mendikat balakak, mendibas barang lutut, kekeceng barang lutut, mendigarila sakapeung mah. Ya Allah sing geulisnya anak emahnya. Ya, Mak. Awas ya mun teu geulis. Ya Allah, teuinganan. Mun jadi mah itu bulan Agustus. Mun jadi mah Kawin teh. Kawin calon jeung orang mana, Algeri Neng? Asep. Jeung orang mana sih, Mak? Jeung orang babakan jeblak kita didinya. Apa tuh babakan jeblak sing alusnya? Iya, Mak. Nyata bukna teh dak kiriting we teh orok eta teh. Bukna teh kiriting. Lempang-lempangnya, Mak. Oh, padahal mah kumaha teh kamar teh geus make tarigu, make naon eta teh dilempeng-lempengkeun. Heuh da keur orok mah kitu baheula mah make tarigu. Masih salon rame tapi pemasukan eueuh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Mah ieu teh pemasukan pisan salon rame. Ya saha ieu saha ieu? Mak. Preman? Ya Allah, jangan Kumaha sok? Kayana kumaha ieu teh? Ujang yang naon, ujang yang naon. Oh pemasukan. Bukan duita, kami biasa. Ih cuma ke dia alus-alus bukan ganggu mah. Kan kerama mah aya cicing heula mah aya duit ya. Coba tuh buka duit balik sih. aja ya duit ya. Ya. Mahikan anu kieu. Astagfirullahaladzim. Mak, eueuh deui duit mah eueuh. Kumaha ieu teh? Ya. Salon rame, nanaon rame. Bukan marulagan mah. Ya, mahi merenan. Wah, mamahi. Ya, wayahna Weh. ya. Sing sadarnya, sing karunya, Inggris kolot, ieu karyawan, ieu bapan eueuh cenah bogana nya besar tadi Egi Gunadina eueuh cenah. Kemun aya keur dibejakeun ku emahnya. Bejakeun. Oh, ke dibejakeun. Ya, sing sadarnya, sing karunya kan ini. Geus ayeuna mah balik hayu. Hayu balik geus ulah ngaganggu nya. Mah karunya balik ayeuna mah ulah ngaganggu karunya nya. Heuh wayahna we nya jangnya. Heuh. Muni astagfirullahaladzim. Ini luas, Mak. Biasana mah eueuh nu kitu. Oh biasa ntar anu kos gitu mending ngaganggu incu emak keur digelis-gelis teh ngaganggu dia incu emak Ini luas, Mak. tapi enggak tapi sigana mah bager budak mah sigana mah candahar berenang nya Sigana lapar, Mak. sigana lapar tilu poe candahar berenang oh gitu Kamu sebut bego. oh gitu oh ya kita berbeda tadi kurang jeung uyah di mah loba uyah sing halusnya Mak. Yang mau ada di lembur mah kapake teh 1000 ge coba tinggal lagi korong mah mending murah-murah coba ini cuma ya astagfirullahaladzim Beriskan, Mak. ya ay mana bisaan sih ya Ya, heueuh mah gawe di salon kudu bisa. Gusti mah aku gimana gini buka ekonomi ini kapoe apa atau nganggo domba Ieu teh di warna. oh di warna eta teh asugan teh urang mah kapoe emang sok papanasan wae di lembur nu kos kieu teh kapan sok nganggo domba di lembur Sekarang pakai domba tuh. Itu bukan Nama domba di Maloba sih. Eueuh. Atau boga. Karunya teh tadi orang ingat tadi jelema tadinya. Karunya segala cadar tilu poe ya. Mah ini bener tilu. Ada mah eta ada Orang meniru, was orang menuntung sih jantung mati coplok. Hadang mah. Lain jantung dicoplok. Ya, lain jantung dicoplok, orang mah coplok. Eta berlian kau itu. Udah jual sama. Yang modal kawin si Neng ya. Tapi dah insun emang bager main mah tara loba pamenta tara geus lempeng sasaletik deui ieu teh make naon sih Obat. make obat teh di lembur mah teu aya geuningan ya ari di salon Egi Gunadi teh aya naon wae ieu teh Aya paket wedding. oh aya Salon aya. terus naon deui Komplit, Mak. komplit pan mah teh teh kawinkeun mudah-mudahan sih panjang umurnya Amin. doakan ka yang panggil jeung Egi Gunadi nah kitu nya amanya da wau ke urang mah jeung emah mah babaturan mah ya jadi
Iya aya teh tanda masih. Ayah mak, ayah mah geus canggih, tah pakai salon. Oh iya teh. Salon. Oh pakai HP. Iya. Di mama geuning eueuh di lembur mah. Mah joget ah. Coba kita musik ah. Oh coba kumaha carana ya. Mah geus kuat ah. Di saan Hai sayangku, hari ini aku cantik, syahdu bagai bidadari, bidadari hatimu. semuanya pintar. Melakukan Goyangan coba. Goyangan coba kita goyang kebanjiran. Ku ingin dimanjakanmu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berdua Banyak. dirimu saja, emang lagi cantik, Kalau gini nggak betul emaknya tuh. Udah salahnya jogetnya. Betul emak. Udah salah. Udah salah udah namanya musik. Capek ya. Aduh. Astagfirullah jam barang geus na. Jam sabarang geus lila keneh henteu. Entos mah, entos beres. Tapi nganjuk heula nya ke mayarna mah ka geus tanggi jeung Egi we nya. Nya mak. Oh, mah teh mau duit tadi duit ke preman tuh dah ka dieu preman ah. Meni boga duit sakitu-kitu 7.000 nah. Meni belaan naik lempang teu naik angkot. Ah, oh mah Neng, kurang weuh ini ah geus beres na yuk. Ayo. Tuh, salamkeun we nya. Nya mak. Ka Cemun jeung Egi nya da Nya, kumaha Mak. ka dege teu pamih. Ari tas emak tadi mana we tah. Duh, ya Allah. Hei geus urang we ya. Ayo, nuhun nya salam Mak. Nya. nuhun nya geulisnya salam nya. Ayo di jalan ya mak, besing teu sewat. Marek wih heula aduh. Aduh ya Allah capek. Nuhunnya Jang Egi. Sami-sami. Bisa emak bisa syuting di dia channelna Mimin Tompel. Oh. Nya didoakeun mudah-mudahan salon Egi sing lancar. Amin. Weddingna. Amin. Terus pokona mah sagalana sing lancar. Amin. Ayeuna mah walaupun ayeuna urang keur aya keneh wabah, urang tetap semangat, bersabar, berdoa ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu virus sing enggal mangkat. Amin. Ya, Amin. Mudah-mudahan urang bisa lancar deui seperti biasa. Doa terbaik kerjaan Egi. Amin. Hatur Tim nuhun. Mimin. Doa terbaik oge kanggo Nini Tompel Nuhun. atau Mak Tompel. Tompel nuhun. Tompel. 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 Sing sukses, Amin, sing ya sehat, Allah. sing seueur Amin. subrekna. Amin. Sana sebrek tapi sana ya. Subreknya. Subrek. Nuhun. Subreknya. Subrek nuhun. Pokoknya mah mantep, kreatif. Duh, alhamdulillah. Ieu teh kreatif. Tim nage. Lain es krimnya, timnya, tim, Tim. nuhun ya jangan Eginya. Pokoknya mah orang saling mendoakan. Iya. Bukan kita aja tapi semua. Ya. Semua masyarakat Indonesia, khususnya dari seniman, Iya. model kita semua entertainment. Iya. Mudah-mudahan dilancarkan seperti itu. Amin. Nya nuhun ya jang nya, Ya, mager sami-sami. Ya. si Abah karunya di ini Iya. buang wae. Oh. Candi Paraban, Oh. Uut mangkani meno sok panginjukeun Uut. Nya. Mau heula nya. Nya, Mak, Nya. nuhun.